Es lilin mah cece kalapa muda. Kamana si Akang teh? Oh itu Kang, ya di tayangan ti tadi. Naon? Erek izin abi teh. Abi erek ulin heula. Kamana manehna ulin? Kamana we atulah jalan-jalan sakedeung daripada di imah wae mamani. Kesal. Jalan-jalan pas boga duit wae. Aya lah duit mah boga atuh. Diraku teh boga. Si Otong balik sekolah itu jemput usaha atuh. Ya ku Akang atuh sakedeung jemput tapi sekali-kali mah. Jaga imah, jaga entong kita. Jaga si Otong oge. Oh. Pedah tetes di sana Pak ku engke disanggakeun ku abdinya. Mohon mangga. Tuh. Kosak ngawangan we ujung lah atuh. Iya, bisi erek dahar heula jung dahar atuh kaditu dahar heula. Dahar mah geus malah tadi geus dahar ti jam 6 ge urang teh. Kan bae 2 kali melin tuh. Jung, dahar heula jung apa erek modal heula tuh. Jung. Jung. Itu tiah modal atuh rek edit maju we ieu nit. Heeh jung atuh heula sakedeung mah kaditu mani hese-hese teuing ti rage di tita dahar. Ih dahar teh geus malah modal geus. Di manehna? Atuh naon wae atuh erek kacai heula jung abus heula ka imah sakedeung mah. Naon kacai manehna mah? Heueuh geus sakedeung sing nurut we ka pamajikan teh. Jung sakedeung mah. Jung rek indit mah. Heueuh kege indit. Heueuh jung heula. Akangna ka ditu heula jung. Gua edit teh tehnya mani hese-hese teuing. Euy, atuh jung rek indit mah malah ieu. Heueuh. Erek atuh indit mah cicing heula atuh. Enggak indit. Jung atuh dahar heula geura ka ditu. Hayu we teh tadi nitah dahar manehna. Ih, Hah, keun bae atuh tandana dahar. pamajikan teh nyaah ka salaki teh. Nyaah. Bisa kaburu beurang indit. Heueuh, Jung. Akang ka ditu heula Jung. Asup heula Jung ka ditu sakedeung ti rage ke balik deui ka dieu. Wah, pieu lagi geus ya. Ieu geus beurang berarti manehna teh moal indit atuh. Erek atuh. Jung akang ka ditu heula. Oh, rek nganterkeun heula ieu ka pakunya. Oh, geus anggeus ayeuna mah. Heueuh, Jung ka ditu sing rada lila ge teh naon sakedeung mah. Yes, akhirnya indit oge. Geus ieu malah indit teh jadi ieu malah dah healing teh. Hah? Nah, hanya ieu mah duit mainan. Sugan teh duit teh waras dasar kablos salaki teh. Jadi atuh healing teh.